namun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ta eta teh engke eta mah lain jang cai biasa eta mah lain jang nyayan sawah lain jang nyayan huma lain jang nyayan masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ka pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres. Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna balauha loba balai-balai loba fitnah-fitnah. Sahur Kangjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatslu ba'duha ba'dun nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu woi bakal anu tapi teh geus diomong-omongkeun. Jadi bejak di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nanti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke mah sia lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki, hartina lalaki kos awewe, awewe kos lalaki. Mulai tak tekebel buuk panjang awewe lalaki buukna panjang awewe buukna para rendek. Eta omongan kolot teh nyata jasa nyata engke mah sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake lalaki awewe kuari kaos sapake calana sapake atuh sepatu sapake geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lagi tebigang di bajah ya. Lagi dibakang aya ada laki. Oh bener laki. Barang turun teh aya susuan. Tuh salah sia berarti. Tak eta teh tetebakan naon kolot baheula mah bisa. Engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti mah nyamak. Di sawah ya tangkal listrik ke lain tangkal pare horenganan jadi perumahan iya tuh sawah na diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna di mata kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa engke mah partai we nyaritakeun partai loba engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui itu bararagus mah bagus nah kabeh ge makin ka ditu makin jore bae dileutikeun jore dibelobakeun jore kolot baheula geus ngomong teh heula sagala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyayanana namun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ta eta teh engke eta mah lain jang cai biasa eta mah lain jang nyayan sawah lain jang nyayan huma lain jang nyayan masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari eta janyara rata tah eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara tadu sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ye Merak gitu Sumatera
ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura ke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI Amerika moal ka DDI eta jang perang saha kakakna bakal ngebunuh adina, bapak bakal ngebunuh anak, anak ngebunuh bapak, emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngebunuh rakyat, rakyat ngebunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu heuh meureun perang saudara mun cara kurang. Dia cirikeun bae bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun. Nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa saling membunuh eta mah ciri doang berarti perang saudara anu bakal nya gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kasratu walazina anak zina loba jasa bakal nagara ge dipimpin aku anak zina imam masjid ge anak zina bakalna imam Jumat anak zina di kantor-kantor anak zina nu jadi presiden ge anak zina cak Kangjeng Nabi bakal kos kitu mah nya henteu mah nya jak kuari anak zina maluluh pertikahanana atuh teu bareres panbeureum jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai di sababaraha musola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingpin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae mungkin serangan Amerika mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus bae sa Indonesia merabok pohara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus bae bal eureun-eureun mah bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan mah riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba mentak eta teh geus umul balwang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka tayyulah tajiru fitanun yatslu ba'duha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui geus diomongkeun tajiu sayati Kangjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah fayaqulul mukmin cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke wataji'u fitnatun datang deui fitnah fayaqulu cek mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibarere duit kiai dibarere duit atuh ustad ondok mah seuseurian ondok teh seuseurian
asa menang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat nama pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah teu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mah mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atau antri di ditu cak anu kos kitu mah seserian huhahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dah datang ka harian las eueuh datang pilgub lumayan ku ari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 ku ari teh kadele ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari geus sebagai itu motor lagi lamun diselat teh atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu mah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu pikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikirannya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tok urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan orang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis ka nyieun tandinganana partai berarti dah naon dia partai urang ieu tadi PKS kuari orang PKB geus eueuh maot dia bibiranana anu aya keneh tapi wujud Kang Adam iku mah ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabajukeun nagara ieu jajapah hayang-hayang hebat dirina ribut piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba kos kuari ieu mun diantepkeun bae orang NU kaserang ieu ku Muhammadiyah lamun diatapkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibabawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan aya di zaman Gus Dur mah kan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dieu hari Senin Bupati sedang apel diserang apa ya? Dia baca korannya, ini diserang bagaimana ya? Ada apa ya? Oh mana coba lihat? Diserang bukan diserang. Oh iya diserang. Ada Bupati hari Senin apel diserang, sama apa diserangnya? Serang, sia ulah serang atuh. Salah maca berbahaya. Tah, ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan. Nyeri hati teh nyara terus bae nyulusup NU na ieu hees bae ngees serangan
tiap partai dan saukur ngaranna doang Partai Islam P3, Partai Islam PKB, Partai Islam naon deui? Geus berarti geus. Tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu tah coba halangan atuh sia. Mun urang gairah timbul aing tampil teh. Ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae. Kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbullah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang ka bagi pokos imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae waladhdallin terus bae teu pararantes sabenerna mah eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah pokos kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun-eureun terus bae mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisikna mantak naon atuh bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh teu pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korenyanan lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah tadi tuna beuki ambalaya atuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoan maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dina koran henteu make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuari nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibat tina wiridan kos sekarang itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu menang salah setik tah nu mentek ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pohara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzah dijauhkeun tina neraka ayu dukhala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet teman geus bae cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh letik letik haram gede ya maja haram main sama mobilin terus motor sama mobil halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ijaya ya tijati itu bukan sebenarnya 500 haram bejakeun haram 500.000 haram aing mah geus moal tanggung jawab di akhirat hese minggu harap dikiriman nih berarti 5 juta haram tanggung jawab na hese ayo lah bong nanda daletik soran haram minggu harap dikiriman seperti 20 juta haram iki bani jadi mah 50 halal budak 50 mah kebeli apaan sakan urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dulur atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu ku bikang kitu atuh masalah aja
dipimpin ku saja bakal kitu-kitu kene geus maningan atuh bae teruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah sana pegata urat pegata sana 1 miliar mah eta tolol jasa ieu ari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe lagi geus haram tapi ieu kajeun ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum tolol lagi tolol deui tama ibnu tolol wa ibnu tolol wa ibnu tolol wa ibnu goblok gama tuh di Indonesia bae ge pan di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaanna sama atau tidak sama eta teh geus haram milihna haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa teh mah jadi pamimpin layak lalkom teu bisa diganggu gugat tah lamun datang fitnah seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae salamat surga tanu geus kitu lamun dak dia datang dak dibere duit hanya halal lalabong sia neraka bari kurang dipresentasikan nih mah di Tangerang Serang jeung Kabupaten Pandeglang kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka cak masyarakat tadina aing mah teu jadi kiai we ka neraka komo sia aduh ya nuturkeun kiai ban kula mah cenah atuh tadina mah endek anu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah puguh eta fitnah keur datang tolol sia ngomong pangkos bener bae ulah mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah eta teu karasa pan kunyana tah masyaallah nah ieulah kuda-kuda jang urang supaya urang teger di zaman fitnah ku ari paman ahabba ayuzahzaha minan nar saha jelema anu nikahayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka yurkhala atawa diasupkeun ka surga nah ieu mah geus hiji bae geus atatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buukna hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya uis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu keur carita ala kadarna doang fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat ku ari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh ku ari baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku ari mah mabok merajalela zina judi penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman aya kiai pemang pantes geus kitu teh ku ari mah aya kiai tah digedekeun aju kiai na joget deh atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard
henteu kumaha coba tuh ya kiai na ge cara make joget ieu atuh di mah kiai na ge TV atuh aya 5 pan paranti nyana paranti pemajikan paranti anak paranti tamu wah ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng televisi dianggap enteng memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun tapi keur henteu bandekna naonan atuh nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba makin bahaya amburadul ka dituna sarua bae baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba bunga bank riba nu tentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teteh rentenir teh haram bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teu aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean masyaallah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah suku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil-nukil sebab saralah kuari tukilan-tukilanana sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna aya nu ngomong kitu lagi kiai tah kiai na bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai nu sabenerna mah showroom tak kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bata kieu teh mudah panjang umur bisa tobatna masyaallah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae kan leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun-eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala